ya hok maneh inung maneh ya goblok da inung aing tah sabenerna si lain dijurukeun ku inung sia teh lain tinu biasa tapi sia teh tina bool di Aisyah teh ku inung sia dumeh ngajepepeng padahal sia teh bilatung inung sia teh baheula teh kitu tabongana inung sia teh lain ti bapa sia jadi sia teh lain tapi si lain teh tina hileud peuteui anjing si cadok nah sia teh ngaranna jelema teh mun rupa-rupa teh sia aing disebut si cadok sia depek sangeunana we ampun naon sia datang ka dieu pokona mah siling dek taluk atau rek kumaha aing mah da moal taluk sia aing kitu urang patutunggalan we ya mending gelut atau mending silihina itu mending nu enteng silihina kumaha silihina silih ledek kalau nu ambak kata eleh enteng mematikan nu ambak eleh jadi sia dor aing hayangnya dek aing heula dek maneh heula sultan hom pimpah kali ya hom pimpah eleh itu lah aing heula berarti mos aing eleh li pohon eta hom pimpah itu sok siapa mimitian sok sing parah sing kanyerian si cacing sia teh beda ti cacing koot si cangkilung si dekok si goreng patut si hese nyatu sia teh si bau kelek si gede waduk aing nyaho kahakaran sia nepi ka kitu teh waduk cacingan waduk sia teh sabenerna mah teu boga kolor oge menang mau hiji-hijieun oge sia teh sabenerna mah keur diudag-udag jelema dari sapangalengan sama sia teh mau engkol dua tidak truk maka direk irit pisan teh truk teh sia goblok awina-wina teuing wah kuatan deui kuatan deui si teu boga acara terus aya keneh si geus teu payu kata hare-hare gitu kaelehkeun ku anak sia teh ieu aya anak sia payu acara ge ngarebutan ti anak sia di sidadan aya jaga blek kakenyos di lobang anggur aya nama gitu harga sia teh eleh keneh ku dalang diajar gitu teh sia jadi dalang calung deh rajeun ngakan daging hayam atahna sama tulangna kuat euy geus ya hok maneh inung maneh
ya goblok da inung aing tah sabenerna si lain dijurukeun ku indung sia teh lain tinu biasa tapi sia teh tina bool di Aisyah teh ku indung sia dumeh ngajepepeng padahal sia teh bilatung indung sia teh baheula teh kitu tabongana indung sia teh lain ti bapa sia jadina sia teh lain tapi si leng teh tina hileut peuteui anjing ngahina indung aing ambak eleh tubuh aduh Gusti pajar indung aing hilut putih parah Gusti curang ngalah sekali ogenya Gusti ngahina pajar indung abdi hilut putih padahal indung aing mah hilut orok di mana ya begini tegang paeh maneh gatul ada ya tegang pati hilang dunia sawarga gunawi ayu apatan patah perlecang bulan 14 tegel temalek balumbang timur jalan Gresik Papua woi terasa hebat Kakang Sutiya goblok nyebut ngaran aing keur ngora Raja aing teh. Iya. Aya leuwih na ti baheula teungeulan teh lumayan. Aya mesetik. Hai. Karasa. Hai. Woi. Aya. Aon. Sahabat abdi. Aon nyabat naon. Icing sia. Woi. Again. Naon? Nyungkeun duit. Kan ngaganggu we si eta. Woi. Again. Woi. Ah. Oh. Ayangnya. Again. Mana? Dek pipil wasia. Again. Mun dipikah geuleuheun si goblok. Peledak telepon udah keriu. Gatot kaca. Cing, tong ditandungin lah. Ayangnya. Benang Kang. Babuk sekali lagi. Hudang sia. Mina-mina teuy. Aduh, dan di kumaha teh? Penting we.
mulai banting abdi keur ngorakeun ya. Masa banting naon? Basa ngabanting bancet. Nah, anu dibanting bancet tapi nu bareuh leungeun. Hah? Anu dibanting bancet anu bareuh leungeun. Margi bancetna cicing dina batu. Panginten. Aya we pinjam beunang Sangga teuing euy. Mun kadegan. Naon? Sehingga ketika pungkur kita teh ilmu teh sakedap lagi ngoreja teh kena kana taneuh hirup sia teh mah kop antong eta mah dikop anta jaga gad antep jejak singa main tanu leuwih hati kitu we si leuwih peuheur geunya lah lain sadarnya nya lain sadar kalau kan neug jelema wah urang batu naon tamihan teh eta tengeulan tamihan di tanaga teh sakedik ya sinarana kejar bakating kupika geuleuheun tamihan pandanganna ku teucing wawakeun ka maneh wagan heula raosan da bae ngomong sih urun Lewat si Junet kemarin. ya kunaon riret kan mereka sempetan ka manehna keur narik napasna ngan dina lebah dieu wa naon nun aga naon ngaleos lah yuk lah yuk anta kotor di dieu ya eta mau jauh jeung dudungan wa pulang kumaha nun tiba heula oge da moal eleh moal meunang ieu teh kaayaan gelut mode kieu sedengkeun kudu disetorkeun teh layona atana pikawartoskeun maot saha teh eta kakang nalakasura ai kitu ieu teh setiap antara kana tandepan hirup deui kungsi baheula di parangongan laras tapi lila-lila nama keningan aya rinyuh mawa taneuh kaluhur rag-rag hirup deui sanajan ayeuna di kuat-kuat digantung dina tangka kai tetep bakal kena taneuh ingat tuh kayaknya Pak jagakeun kawasugan wa merek kamandang wa sasireun sabeujereun wa cing kumaha tah ingat tuh kayaknya wa tuluman wa akang mau nyebut kuat kasasa teh nyebut wa teh Mana? kawawani apa we sumuhun agan iya sapanjang aya di dunia mau oleh hirup wae dunia teh kaum bumi ieu bumi we kitu kumaha wa di saluhureun ieu urang teh aya atmosfer di dieu oge teu pakalengan oge atmosfer mah dua poe geuningan sok nyupiran supir tamajan atmosfer ieu mah atmosfer para dieu eta manaskeun cai termos tama atmosfer teh nyaeta angin bumi ieu tah saluhureun eta aya hampa
hampa udara hampa luar angkasa ya dina hirupna deui oge mau bisa ngareng hapaeh deui margi di eta tempat mah teu aya oksigen teu aya gravitasi ya Allah da ti Cirebon bijina ge naon gravitasi perginya mah tarasi tah mah jauh-jauh lain eta kanyaho Semar nepi ka kainya ya ada tahu yang kolot apa atmosfer sugan teh kanyaho teh mulak sampeung wungku geuning nyaho atmosfer segala nyaho gravitasi wah kolot mah nyaho hampa udara ai ceuk maneh hampa udara naon pare geuning di mana teh taya usia teh hampa apa terus siap lugu hari hapa mah di mana urang aya kahayang geuning teu dahar teu nginum tapak ai tapak mah teu di mana urang geuning jeblok aya tapak urang dinya teh tapak goblok sia ai tapak mau urut atuh heuh eta oge urut si ayah kurang nomerip ai urut mepa dangukeun di mana urang boga rezeki jang kudu daek ngurut yang ngirit eta mah ngirit teke ai ngirit mah di mana bapak rek ini Pak abdi ngirit ingeus nasi teh batur keur bingung deh mah digalakan kulunungan gitu kan dengerin aita terjol deui geus selek ulah ditutus burung kita saya mangga heureyan supaya ulah stres ulah tiris teuing atuh Pak jadi kaula teh kudu kedah nobros heula eta atmosfer jadi alungkeun we ka hampa udara moal aya oksigen tadi dinya mah bakal kakalayangan moal murah ka bumi da kahalangan ku atmosfer dina asup lagi ka dieu kaburu kabanting ku atmosfer ngacreng deui gantung sama tuh geus kabayangkeun ieu aki-aki geus ulin ka itu wah wating eus palingan pepotonganna teh apa pepotongan bapak di ditu di luhur sa nini anteh oh, bisa jadi gitu teh di atmosfer teh heeh masih acara sia pepotonganan lain ini anteh ya, nini muntaber sia aduh nuhun wa kaharti ku gaula eungeul heula di dieu malah tapi dina nobrosna atmosfer teh agan kedah ngangge kakuatan pancabraja kedah cepet margi kabanting ku eta atmosfer cilaka siap wa urujang perbios nyaho ti mana teh kurang pengalaman moal kawatakan ku sia mah kudu sakola heula sekolah nyaho di naon siapa ucu baca getara hirup kurung batok teh euy batak itu tah bukannya ho dadalang baheula mah bejana teh cenah digantung nya teh di awang-awang banyak atuh ti beubeut keneh meureun ada ngahitkeun ala kana meureun eta teh ka itu luar atmosfer meureun nya oh heeh